mana wae ya, karehat. Alhamdulillah sehat koy. Kumaha sehat? Sehat. Alhamdulillah. Asa baringongnya kurang ya. Jika nuker nyari awak umur karolot mah nya. Sabar ringong orang teh. Orang Lu sih bayarin. olahraga orang mah. Ya, Bayarin lamun geus kolot bayaran. mah ngumpul teh ngomongkeun penyakit ya. Nya ulah we pusing sehat tuh. Henteu orang mah alhamdulillah aing mah sehat. Maneh we meureunnan goy. Oh, aing mah kamari Gak mana leutik tinggal labuh soranna dina kan. motor aing. Mana kumaha labuhna motor? Nah, tuh bisa labuhna motor. Di SMP bisa naik motor. Lain nama Labuh, mati SD geus mau ranking bae. Heeh. Nah, asa labuh kitu koy. Ayeuna mah lamun ngumpul teh ka pangibaturan teh. Aduh, aing asam urat. Oh, itu mah Ah, maneh we teh mah. Udah mah. Sehat. Sarehatnya aduh alhamdulillah kayak gitu mah. Ya. Sehat. Tinggal ya histori BPJS teh jarang dipakai atuh. Emang aya historina sudah ditinggalin. Histori BPJS. BPJS wajibnya namanya BPJS teh mayar teh. Wajib dah. Tapi dari oge hirup di Indonesia teh. Ayeuna kan segala asuransi butuhnya BPJS gering. Can sapopoe bulanan. Tapi ari rek neangan gawe deui pan umur kapentok umur. Urang teh gening dina Nah, kapetang kukurnya gawe mah gawe we. gawe mah gawe nya mulungan daun gawe pan gajina eueuh kan. Malik-malikeun kenteng oge gawe. Palinggis gawe. nunggulan sapi jadi abon digawe. Dagelan kuno. Abon sapi. Jeung ieu cenah jeung non meresan Loh, Bapak gawe mah teh. meresan teh don nyekekan hayam jadi saripati ayam teh aya geuning naon vitamin. Nah, naon deui goy gawean anu loba naon Naon goy. gawean teh sok. Ngocekeun cai kiruh jadi aqua bisa dan. Tapi kaherang. Gawean mah loba teh. Ngabumbuan balong saat ge. Gawe. Loba kitu pagawean teh ngan hese. Loba ngan anggar geuning nu ngagaji. Urang kan butuh teh nu digawe jeung digaji. Tah eta nu digaji teh nu ngagaji gitu neangan teh. Asa ningali lowongan ayeuna mah kareueung nya. Loba lowongan mah. Fresh graduate. Fresh grade. Welcome. 100 tahun. Nah, aing masih lamun ditanya teh, kamu kerja bertahun-tahun jadi apa? Oh, jadi naon jadi tai. Modal jadi tai. Walah Kakang bagus mah tuh. Orang kedutaan. Hoi. Ya tuh, kan lowongan kerja teh cik kurang teangan lah. Kedutaan 2 kali. Eta benar. Sigana di Indonesia teh hiji-hijina bener Ya, eta. dilepe. Kedutaan Jerman. Jadi batur mah neangan gawean, ieu mah gawean nu neangan si bawe tapi si bawe nambungan. Ya, sama Bener. Hebat. Dari perwanitaan sebagai mah. Atuh. Oh bener. Awewe teh Tinggalan teu di tangannya. tinggalan tri nyarampeun. mau CV teh geuning. Komo awewe 7na tah. Awe 7na. Geus mau 7na. Awe 7na. 7 harian. Nyarampeun eta. 7 harian. Mun urang nempo teh nya fresh graduate lah maksimal naon maksimal naon teh ngaran teh umur 25. Jadi kumaha ini lulus Aduh. kuliah Tetep bisa gawe kenapa segaduan? heueuh nya Nanaonan. maksimal tos berapa 30 maksimal pekerjaan. Oh, fresh graduate ayeuna mah kan gawe jadi barista teh gini kan di kopi, Eta kopi maksimal shop. 30 teh kan maksimal. Minimalna mah di 6 bulan ge bisa. Ngobrol kena bulan gawe naon. Nyusu keneh gawena nyusu. Da kitu kitu mah urang ge. Para buat mah tuh jeung nu gede ge. Genep bulan gawena nyusu. Para buat jeung bapak-bapak. Berapa ya budak sok Hah? lah.
heeh. Gitu cek mana Yur. Nah sih kudu kan mana teh seringnya berinteraksi untuk non masa kegiatan mana teh pernah lah merekrut jadi rekrutmen untuk pekerjaan. Nah sih maksudnya maksimal 30 tahun gitu, maksimal 25 teh kumaha. Ya itu sebenarnya nu ngaganggu teh minimal di maksimalna mah teu naon gitu. Kan sok nu dipajang-pajang teh maksimal. Acan lulusan teh Misalkan nya fresh graduate kumaha contoh sok. urang mah pernah aya masana naonnya rada males oge gitu ngerekrut fresh graduate teh. Kenapa? Karena etos kerjana teh ieu euy goreng Kurang. Can butuh duit. ya, can butuh duit. Can butuh duit mana? Masih mengejar pasion teh nya, stasiun. Pasion balapan. Terus Iya. kumaha? Aya nu arek gawe saeutik arek minta ieu naon. Naik gaji. Padahal lemburna lobaan aing anjing. Lembur loba Lebih bos. dunungan kumaha? Lebih bos dari bos. Kumaha cari tanah dunungan leuwih loba lemburna? Ieu naon ya itu salah satu indikator pagawean anak buah teu balik teh ya bosna loba lembur. Di handle. Lamun anak buah Benar, gawe eh. balik mah bosna rek balik jam 4 ge aman. Santai. Oh, panyaing teh maneh baheula nya balik mah jam 4 jam 5 we gitu balik. Balik jam 4 jam 5 istirahat jam genep teh geus ka kantor deui. Si ini mah cicing ada gua Biasa server happy nih. hour. Happy hour. Ngudag happy hour jam 4. Nah, jam salapan Oh, happy hour. deui gitu. Itu kumaha balikna tuh balik-balik. Namun orang sih balik peuting ge lihat aja ya euy. Babaturan orang mah kan aya Kumaha? di teleponan wae. Teleponan kumaha? Nya can balik cenah kemana ieu? Aripek. Ada efek sarua kan happy hour. Iya. Diontrok tuh. Eta happy hour. Callback. Ya nya ya tinggal ya. Tang ieu mah magang ku magang wae nya naon magang. Oh nya aya nama di akalan teh kumagang. Ya oge ya kayak mana teh. Cik lah orang lampuan ya mana ya orang bukaan lowongan pekerjaan. Di magang teh sabarna mah fresh graduate hayang aya pengalaman perusahaan mau ngeluarkeun duit. Kantor maneh. Baheula mah kan probation. Yang sia kabongkar. Biar hemat biaya. Ada teu kapake oge sih gawean Weda. mah. Ya beneran magang we. Selama 3 bulan, 6 bulan. Kantor si Yoga can pernah digaji. Gaji aja 15 juta sebulan. Napikeun kayak surveyor ka urang. Atuh hayang ngelamar tuh gak. Tapi umur orang 3 genep daek teh nariman. Sok titah gawe mah orang daek da. Daekan orang mah. Mun naon billingna sabulan 100 juta mah bisa wae. Iya masalahna mah aduh. Penghasilanna ge. Ya nah euy teh. Mau kan 100 juta mah teh. Man, 100 juta. kayak cik urang teh Henteu. mana teh nangan jadi ngadadak areueuh kilongan pekerjaan anu mahiwal teh. Berarti geus bener. Heeh tah kalau misalnya maksimal umur 25 pengalaman kerja 3 tahun anjir. Teu kumaha maksudna. Jadi pengalaman heula gawe heula kan bingung. Neangan gawe teh
yang pengalaman. Sebenarnya pengalaman gitu mah ngawaduk-waduk we. Ya, Kantos abdi di Malaysia katanya. Naon jadi enten samsak dunungan disiksa wae. TKW Lain TKW cenah jadinya TKO. kantos tapi damel di perhotelan cenah. Damel nate kan koki cenah, ngadamelan kue cucur we cenah kangge sarapan. Gitu teh ning. Malak-malik roti. Da makan malam nate cenah jeung paes gurame cenah. Hotel mana kue cucur. Aya geuning dongeng Oh, ibing. iya. Eh, Nya maneh teh ngabohong, carita mah maneh ngabohong di hotel cenah. Pernah ke hotel naon tapi nya jadi salah, jadi pakai mindset lembur bahwa sarapan teh kue cucur dibere apem padahal mah maneh Urang mah ngabohong we. pas ditanya pengalaman kerja teh ya orang dari SMP pernah jadi storekeeper. Storekeeper naon? Eta ngajagaan warung nini urang. kan bagedan Bener sih. kayak Keren. bisa Storekeeper. Bisa, bisa. gitu. Storekeeper. Nah, orang kadang sok ngajagaan. Itu pengalaman gawe coy. Oh bener. Ingat banget tadi pernahnya. Nah itu kepikirannya. Orang ke SMP ke sarua. Terus? Staff cokolatir. Nyenan coklat mah orangnya bantuan staffna. Pengalaman gawe coy. Iya bener ya, teu kepikiran orang. Bener, ya. Astagfirullah. Nyenan kiripik aing pernah. Urang naon atuh ke SMP nya Eta teh sih gawe. Lamun geus profesional mah dibayar, lamun can profesional berarti can dibayar. Ya, bener Kalau sih. orang dibayar, akan diberi jajan pun ini orang. Profesional ya? berarti. Storekeeper tadi SMP. Story. Oh, urang ge iya berarti ekspedisi ke SMP mah pangmelikeun bawang cenah ka warung pangmelikeun masako diburuhan bener Bener itu kepikiran Dulu saya ekspedisi juga JNE mun ayeuna mah kurir Shopee teh geuning. bener kurir orang tanya loba berarti pengalaman orang gawe teh. Pengalaman gawe teh. Terus naon teu da bala juga pengalaman gawe mah loba. Jadi kurir, jadi mantuan Jadi kurir orang indung. pernah, tapi SD malah orang jadi kurir mah. Naon nganterkeun. Kurir. Naon nganterkeun naon? Kurir bae Naon. kan baheula teh naon ya aya bisnis keluarga lah catering gitu. Dan masuk nganter-nganterkeun kue jeung roti nanti urang baheula. Urang jeung sepupu urang. Dibayar tuh. Itunya bener betul. Dibayar. Heunya geningnya urang teh berpengalaman dina gawe mah nya tiba lagi nya. Nganti sadar. Oh banyak tapi da anger we nya urang rek pindah gawe teh rengkak-rengkok. Tuh urang nya meureun eta pedah umur. Tapi emangna umur 30 tahun maksimal teh teu butuh dahar kumaha. Make jeung kudu aya maksimal 30 tahun sagala. Kumaha? Pedah naon teh eta teh? Goy, kumaha teh? Biasa nama nunggu sekolah teh jika orai Nah, kumaha juga orai. Pais. banyak bisanya. Banyak Banyak bisanya. bisanya. Anjing. Dijokkeun teh nya. Banyak. Padahal jawaban bener teh dijokkeun. Jika orai banyak pisan. Atuh nah jadi terbatas. Kudu mah loba bisa nama kudu namanya direkrut. Nah, tuh. Sok, goy kumaha? Nah, teu direkrut tuh umur model orang 36 ya. Iya tergantung tergantung naon ngaranna si style teh posisina. Ya, Posisi kumaha? Hari 36 mah tuh bisa jadi manajer misalnya. Dan manajer mungkin buat fresh graduate Nya. kan aya segmentasina betul nama. Oh, sebenarnya mah gitunya segmentasi natenya jika nu di posting mah
untuk fresh graduate nya nu manajer mah jigana teu posting. Ya, Biasanya di mun manajer mah biasanya didikan si perusahaan. nya jadi Ya, ordal ya. Jika ordal. baheula urang aya baturan nya gawe bareng tah jeung urang teh. Baturan deket pisan. Satu perusahaan gawe bareng. Nu jadi manajer mah batur. Nah, baturan maneh ente. Ente, baturan urang mah teu jadi. Nu jadi bosna Ya, baturan. lain didikan Nu perusahaan jadi eta mah. bosna nu lain. Nah, emang kumaha skillna goreng tuh Ya, kumaha? lidahnya aja lebih licin gitu. Wih, Da ari gawe mah kudu mawa topeng sih. Tapi tuh bisa gitu. Kudu bermuka dua. Kalau di korporat teh gitu tapi lah. gawe mah lain, kudu juga bangkong ya. Nah, teh. naon? Juga bangkong lamun ngojay. Suku nejeh ka handap, ieu beungeutna ka luhur gitu ka tempat. Anjir filosofi pisan. Nya, nu di handap nu dijejak, seurang we beungeut urang ka luhur tuing gitu. Bahaya gitu teh euy. Jadi kumaha nih? Teu jujur tuh nya urang teh nya gawe teh. Ai make trik-trik gitu teh. Ya itu mah cara-cara orang bertahan hidup. Cuman Tapi kan untungnya orang naon ya, nggak sampai gitu nyari duit teh. Malah orang kadang jeung si Bagoy Masih sok ieu, "Duh, nyari duit gini-gini amat goy." Tapi duit itu nggak bakal dibawa mati sebetulnya mah. Ya, Tapi tapi- lamun eueuh duit serasa mau mati. Benar. Dan kieu loba istilah-istilah kieu si Bagoy. Duit mau dibawa paeh tapi orang teh hirup keneh. Masalahnya eta hirup keneh. Pikir-pikir Jika baheula mah pokoknya mah emang kudu pinter mun keur gawe teh nya. Jadi kalau masih ada orang lain kenapa harus saya? Ya. tapi kata eta justru berarti orang teka pake atau gitu mah, berprinsip gitu mah. Ya kalau gajinya sama ngapain? Ya sih bener oke. Oh bener oke. Iya kalau gajinya sama mah ya. Justru kan menaik gaji gitu teh. Tah. Mental gitu no. Hese naik posisi teh meureun. Lah, ku batur we lah. Tapi tong salah kieu Cara orang teh rapet. karek maca buku good to great. Iya. Jadi aya ngaranna teh pemimpin level 5 cenah. CEO lah. Jadi level 5 teh nyaeta bener. Make ieu batur kuduna karena tapi posisinya CEO sih nya, tapi teu naon ya urang ge bisa kitu nya. Make we gitu tenaga baturnya, diaku we ku urang gitu. Padahal lu ngerjakeun mah batur. Sering sih juga gitu kan sih. itu ada istilahnya pendelegasian pekerjaan. Iya. Pengalaman nitah Bahasanya gitu. delegasnya. Bahasa CEO nama Delegasi. gitu nya. Atau Tilur nama gitu. CEO masih kena belusukan gitu. Gawe keneh nya. Tapi kan eta bisa oge dipake ku level bawah gitu. No gawena batur diakuna ku urang. Jadi semakin tinggi posisi Dah. teh, lebih ke ini decision making aja. Anjir, decision making bener hade. Baheula mah nya urang gawe-gawe mimiti gitu. Gawe di perusahaan paling pertama setelah sih. Setelah lulus gitu nya. Ya inti namanya gawe we gitu. Ya. Terus gawe da masih murah kenehnya kuat keneh gawe nepi ka 24 jam. Tuh. Wah, anjir. Ngawatul anjing 24 jam. Gawe teh 24 jam boy. Nah naon wae tah. Mana mesin ATM mau nanti 24 jam buka ini. Sike anjir. Sike Jika ini. Sike ngajaga warung Madura 24 jam. Emang kita anu udah Sejak- happy hour dihitung jam gawe tak?
Dihitung gawe eta nu teu happy Ya hour sih. bener tah urang teu nanya Iya. eta. Happy hour happy hour. naon? Lah, Jam 10 siang. Happy hour. aya meureun happy hour mah. Eta non kesegaran. Peusel. Nya baheula mah kitu ngasih ngora kene kan aya nama karek gawe sabaraha ieu sapoe sekali gawe 2-3 hari pegelna enggak hilang-hilang. Wah itu mah tergantung Olahraga Olahraga. sing bener gerak. Lamun nu minjitna eta sa Erwin Gutawa eta bari mencet piano. Gitu. mencet piano Nahan si Bagoy terapna ge do re mi fa sol la si do. berikut pals. Wah, balas. Jadi mijit aku kumaha yur. ya ari pegalna si Bagoy mah beda. Kudu kumaneh meureun terapi maneh teh make seuneu. Itu tidak akan terlupakan itu terapi Bekam api. bekam api Bayuri. Jadi yang mau coba pengobatan bekam api Alternatif. silahkan hubungi Yuri ya. Urang Nanti ada di deskripsi nanti. Ya. Efek sampingan nu kabakar. Ningali anu ieu anu bekam-bekam make seuneu kitu aya nu make mangkok cuy di Cina. Mangkok make Ya kan. baskom. Terus Badag jadinya. ke baskom. Nah, tak pengalaman oke mananya pengalaman terapis Bisa jadi bekam dana api. urang mah. Bisa. Titu. Jadi CP teh mana Bisa. panjang ya, shopkeeper, kurir, terapis bekam api, coba eta. Pengalaman loba pisan teh. Bisa jadi CEO Gojek mah gitu. Jadi guru sih ya Gojek ge kan. Jadi menteri pendidikan. Ya. Matakna aya nama aya Go Teacher. Dina Gojek teh ya. Oh, Emang aya oh anjir. jeung go student ya. Anu pika Nyewa sebulan guru baralikeun. per Go jam. teach. Jadi Teh mana guru gitu kumaha? nuwuh atuh eueuh. Nuwuh go teacher ya. Ya profesor naon ngaranna teh? Anu kitu-kitu teh super prof ya. Naon super Ngaranna. prof? Kumaha super prof teh? Eta neangan gawe-gawe freelance aya lobana guru kadinya guru-guru kursus juga Oh nya pernah dengar. pencak silat, taekwondo naon. Nya pernah. Jadi jika Naon websitena? Super prof. oh eta pernah batur orang Super pernah prof. nyarita eta pernah ngajar dirinya. Kitu kata aya ieu heula ya ngaran teh trialna heula si konsumen teh. Ah ya gitu Ah. pelatih anjing laut gitu nya. Asa hayang bari ngukut anjing laut gitu. Ente apa ngurusna ke pelatih Nah, heula lah. akuarium heula Ari anjing laut mah daharna ku pelet cenah bisa. nanti. Ya henteu atuh sarua jeung anjing. Pelet ikan teh gini. Tapi aya tapi nama profesi eta geuning animal komunikator. Heeh, Pawang, karek anjir. kaingetan. Heeh. Pawang. Bener. Anu jadi ngomongnya Heeh. ucing aya apps na Tapi ucing kan mah. orangnya terbiasa kan. Orang-orang mah ngomong anu jeung jelema-jelema juga anjing. Geus terbiasa. Dog whisperer. Kata ya. penghubung cenah. Dog whisperer. Nah, nok wisuara teh mah ngarewas gitu ke Pawang anjingna. Pawang anjing. Eta si anjing anjing cenah. Ya, awalnya profesi teh nya aya animal komunikator ngobrol jeung sasatoan. Ngomong-ngomong pagawean baheula di SMA kan aya baturan orang-orang mah nu aya nu pinter, nu naon, nu baheula teh wah ieu pasti bakal sukses gitu nya. Ari baturan maraneh anu parinter sukses. Ya sih. Aing cenah geuning muncul batur mah cenah.
nyebatun orang ge ya anu bangor nu sarukses anu baheulana keur ujian nyarontek sarukses kayak lah sukses teh tapi kumaha. nya nu gawena alus gitu Heeh. anu pinter nu biasa-biasa Standar gitu. biasa gitu. Ranking hiji 2 3 di SMA jara di naon. Oh biasa-biasa we di urang. Oh nya. Orang sih sarukses sih. Justru nu anu balangor nu urang nu anu beberapa orang nu jadi beneran Sebanding gitu si yoga mata. berseragam tapi beneran berpangkat gitu. Aya nu Oh. jadi naon gitu. B aja gitu biasa-biasa Orang aja. mah ranking hiji jadi dokter, ranking 2 psikolog jadi HRD di perusahaan badak lah multinasional. Lah sarukses. Sukses. Ranking 3 jadi Berarti dosen. mitosnya nu kitu tanya. Kumaha Ngeteh iya mah meureun. di urang mah eta. Kumaha naonnya berarti kan beda-bedanya setelah sekolah teh urang teh meureun hirupna teh meureun ari nu baraung mah meureun nekat meureun nya. Meureun gitu. Wah Bisa bisa. weh anjir mangke ge biasa geuning. Heuh nyobaan heula ku mangke. Cobaan gitu. Lamun nu Der biasa jadi gitu. ya bener urang teh butuh mimiti nama, butuh duit buat dana kenakalan. Eta sih motivasi Kudunya eta banyak. Pemantik. awalan orang gawe sih eta juga. Heeh. Kan mana geus menang dagang kopi teh ya. Teu cukup kenakalannya. Kopi naon? Pernah sih di Kaskus baheula. Kopi sianida. Lain. Kopi aroma. Nah, atuh Yanida. Teh kopi aroma. Pernah jadi resellerna muka Kaskus. Si Yuri teh sering COD gininya boleh mana nya? Dikiriman ke Jakarta. Oh. Jadi kurang dana kenakalan. Teu mararayangnya dano ieu mah baheula ge senior lepis zaman-zaman Kang Gus teu mararayang tapi eleh ku Urang mah batur. eureun teh Nya teh mayang. aya anu ieu ngarusak harga euy. Tapi barangnya seru Pak. Berarti si eta nyokotna Nah. lebih loba meureun. Enggak sama aja soalnya di si kopi itu teh maneh rek nyokot sabaraha loba ge eueuh di sport gitu. Anggar sakitu. Kuduna maneh baheula teh ieuna kopina di rebranding deui kuduna mah dibungkusna di alus-alus dibungkusna teh meuli kopi Tapelkeun foto bagoy. misalnya teh kopina aya mesin cuci itu kan mana kan jualan bisa 3 juta gitu. Di jero mesin cuci kopi. Tapi kudu meuli jeung mesin cuci na 2 juta tuh. Lebih mahal. Kan bisa gitu. Lah. Ari di luar mah si batas umur teh eueuh. Atau kumaha sih? Iya, orang teh pernah maca di bukuna ieu geuningan teh. The Magic of Thinking Big geuning aya geuning. Sa teh nu pangarangna teh lah. John Maxwell kita sa. Didinya ya teuing nya. Dia di luar teh. Jadi misalnya orang teh enggak umur 40 nya. Aing ganti profesi ya. Orang yang jadi pengacara ya. Bosan lah cenah. Orang yang jadi pengacara, orang ngiluan we. Mun orang teh mah sakola pengacara. Bisa jadi pengacara geus beres sakola mah. Rek umur sabaraha ge. Gitu. Orang misalnya hayang jadi teuingnya orang nudinya pengating mun dokter apakah bisa gitu tante tah. Tapi mungkin beberapa profesional Profesi bisa mah. jigana gitu. Hayu urang mah kan kadang terpatok umur teh geus we hayang pindah teh aduh alah ieu gitu teh. Aduh ningali umur, ningali tak kitu. Jadi kurang. Nah, mun di luar Ya. negeri mah di Jerman orang sih can pernah ningali nya aya batas umur
Ya, meureun. Kan kamari ge jadi headline di berita teh kitu. Kaget HRD Jerman maksimal usia kerja 32 tahun. Hebat orang Indonesia mah 32 tahun kaluhur teu butuh duit meureun kitu baleungar. Cek orang tapi luar anu teh. anyar teh gini kan untuk pekerjaan senior di Nah, Indonesia nu mana? khusus, jadi untuk para senior udah bisa bekerja lagi di apa ya nama perusahaannya kemarin ya, siapa ya yang ngadain? Ya gitu. Iya ada baru, jadi kayak di luar negeri, jadi untuk para pensiunan itu Hmm. bisa Manula. manula kerja gitu. Ya bisa jadi ya kegiatan ya. Wah, Jadi mau di luar mau aya film na geuning naon Ya ya eta ya filmnya. anu jadi emang amun nu kolot teh di perusahaan juga ya jika nu disabilitas sebenarnya mah aya di perusahaan-perusahaan gede ge di BUMN teh sekian persen teh jatahna yang disabilitas gitu, sekian persen jatahna yang manula kayaknya. tuh Hmm. gaweananya walaupun baheulana naon gitu PNS terus pas eta mah jadi tukang nganter-nganterkeun cai mana jadi OB nya wayahna tapi eta khusus yang manula gitu. Dengan si gaji ge nu mudina si film eta sih berkurang gitu. Benernya jadi asal ulah gengsi we nya terina PNS mulanya. Oh, meureun eta naon post power syndrome teh eta. Post power syndrome PNS. Orang hayang sih ya eta diangkat ku PNS. Diangkat usaha. Ya sugan we jadi PNS gitu lah, diangkat ku PNS. Heeh, keur mamana teh badag awak diangkat ku Awal PNS kudu bisa, tiluan iya, PNS namanya ge. diangkat ku PNS. Kopatan PNS Ya ge. bisa wae PNS anu ieu binaraga atlet. Ah Bisa. bener atlet Bandung Winaraga cenah ngangkat PNS ngangkat pagawai Atau Tikoni cenah. atau orang merek iya bisa maunya enak jadi halode gitu. Kudu mah Biar bisa. bikin Ya bisa bikin tuh. apps teh gini kan. Halode. Aya apps kan? Loba goy tinggal meuli Kerja seragam. kuliah deh gitu ya. Aya apps kan? Halode. Oh iya gitu. Bisa Halodoc mesen ketemu. obat gini. Halodoc. Aja. Ayeuna Halodoc mah geuning aya Halodoc lenca. Halodoc mah peranas geuning ih berang-berang teh nih. Halodo. Hareuda. Halodoc atuh eta mah teh hujan. Tinggal Yuri ya. Naon? Ya atuh mah lain eta nu benerna. Tanu nama dokter sebetulnya aya halodok gitu. Jadi mainnya bari ngadaguan pasien ya jika pasien misalnya tanya online we gitu halodok lagi halodok Dihurungkeun. halodok. Jadi di manehna misalnya di rumah sakit ya jadwalna misalnya manehna halodok teh online teh dari jam berapa sampai jam berapa, nah manehna teh disambungkeun jadwalnya jeung di rumah sakit. Oh gitu teh sarua jeung tinggal dihurungkeun gitu. Iya komo ayeuna mah kan marurahnya di halodok mah nya dokter spesialis gitu bisi duraring naon gitu kan. Tapi eta ke berobatna kumaha lu? Iya cenah dok Kirim abdi. foto. Dok Chatting. kela ya misalnya kasus Oh, sakit. iya. Misalnya orang teh labuhnya soek dok ya saya soek dok. Mohon kayak ku abdi dikintun videona mangga jahit nyalira. Ngajahit Ku sorangan. abdi dikintun cenah ieu ngajahit ieu alat ngajahitna sareng videona mangga jahit nyalira cenah. Aduh. Biasanya chatting ngungkul terus diberi obat tah diberi resep obatnya bisa langsung dibelikan apotek langsung langsung didinya na ya yang gitu. Iya yang surat sakit surat sakit nama ya geuning bisa lamun karyawan teh sok gering teh pake halodoc we gitu. Nah ting bener gering ting bener henteu. Nah, bisa we gering gara-gara pegawaian. nanya ada tadi cek aja. Moal. Tapi lah biasanya mah lamun
perusahaan-perusahaan juga pabrik itu sok dicek sih ya. Dicek ka dokterna Ku si gitu. HRD-na Ngecek lah kumaha. nya teuing. Ya palsu atau Nya ente gitu soalna si dokter kan itu. karyawanna loba teh gini kan lo sok loba nu ngakalan kumaha carana mah teu gawe Hmm. gitu gini kan. Meh teu digawe tapi gaji anger katanya transportna katanya. Dak ieu. Jadi gitu nih gawe nih kagering. Gawe nih kagering menang gaji dipakai ka dokter. Alah kumaha tuh. Juga iya tuh kan sok ngandengnya gini prinsipna. Muncul presiden mah kerja. Nah orang mah Ya, kemarin halus mah satu bener kerja daripada karaoke tipes. pemalesan. Tipes nanti gara-gara karaoke. Beres karaoke tuh tipes. Kerja karaoke tipes kan poe Jumat sok jalan-jalan ya Eh, bersama para kolega gitu. anjir, Kolega dikolegakeun. Sampurasun. rampes Geus rek beres. sek beres. Nggih kerek. Maaf ada Oh, undangan. itu ya. Masih Aya undangan. telat anjir. Undangan naon? Nah, teu Undangan. diundang urang. Makan siang biasa. Nah, eta ge gawean sih Diundang makan siang teh. mafia hajat. Oh nya bener. Oh, bener gawean urangnya jeung maneh. Maneh sama. Udah pernah. Maranean niat pisan. Maneh mah single karirnya, geus teu babarengan teh. Beneran dan pernah sih gak karir mah. Wah, pernah sih ya. Tapi tete nama tuh bisa nya da nama undangannya digital dicek ku resepsionisnya. Jika orang pernah kawinan baturan orang emang badak sih. Nah, kawinanna badak pisan di hotel naon di dago teh nu di luhur ujung teh Intercon. Intercontinental. Amplopnya di nomoran Atuh dengan terpaksa saya tambahin ya biar si bagus ngasih gede. Di nomoran kumaha? Memang Oh, kayak dinomerin. beberapa Nomornya. kawinan Jadi pas nulis buku tamu, Nah, nomor ternyata 16, emang nah. Kumaha? untuk menghindari korupsi karena dipantau ku KPK teh gini kan ku pejabat lah gitu si bapak nate. Oh, jadi mun di nomoran teh we kumaha? cuek we atuh ra. Sagede-gedena ge maneh di versus nu ngamplopan pejabat mah bakal jadi leutik anggar ditambahan. Nya tuh goceng-goceng teuing atuh. Nya mau ngamplop 5.000 merenya jika di lembur di gang gitu nya. Di nomoran itu. Reuna Kopajat mah etanya basa pas aya si Uda teh apa panggil Nah si si Uda. Uda eta mah no single karir mah. Kamu kenal nggak? Ente Kenal, anjir eta mah kenal, emang kelompokna si Uda, non dulurna si Uda. Komunitas Padang. Kerja di mafia hajat si Uda. Jadi era. Aji eta ruasna aing mah. Aing nepikeun ka kaca ieu lah. Nya aduh anjir aya amplop eueuh nya aing bisi era. Eta baheula teh ngomong naon teh ka si Uda teh poho Temennya papa cara teh sudah santai. Terus kenapa bawa teman-teman? Mafia hajat. Oh my god. Era anjing dibejakeun eta teh ka pangantenna ku si Uda teh da. Nyanyi atuh sok. Itu cenah kemarin teman-teman kuliah saya juga ada saha di investigasi teh. Wirang anjing. Aduh, astagfirullah ya jangan ditiru lah ini mafia hajat lah. Si Uri teh milu tuh ya. Curiga sih. orang Mafia hajat teh si Uri teh milu teh. Henteu Oh, pakai Mobil mobil. nya. Oh, henteu. nanaonannya si Doni ge henteu ya. Fotona teh ngan urang Henteu urang. maneh si Desta. Si Doni. Si Dias nya. Doni Apatan ya? Doni. Jeung si Agung Si teh. Agung. Henteu. Poho Si Doni asa namanya? Urang mah masih Cing eta terikat era kontrak. aing Eta ge gawe asisten pribadi Aspri Aspri kemana-mana terusnya nempel di dan nu kontrak. nama jadi Aspri. Naon Aspri? Aspri juga Asprina Ridwan Kamil, Asprina pejabat-pejabat lah gitu. Tetep
job desa naonan we jadi aspri teh. Mengurus. Sekretaris merenan zaman baheula mah. Ngagelang. Soalnya kayak beres aspri teh bisa jadi iya gawe nu lain. Gawe nu lain kumaha? Nya juga di calon wali kota Bogor mantan asprina presiden. Oh, ya Jak, bener. wak, wak. Bener yang bisa. Politik wae teu ngararti urang lah. Halus ya. Kan tegawean teh aspri jadi calon wali kota. Jenjang karirnya aspri teh. Menjadi Asprina Hotman Paris, karirnya jadi naon? Oh, eta mah di Paris. Nah, tuh. Udah jenjang karirnya tina aspri wali kota udahnya kayak gubernur gitu. Nah, orangnya balap jadi aspri. Orangnya balap aspri. Ku indung orang dititah-titah ya. Ke warung. Tah, Ya. bener nya. SMP, SMP TSD dehnya sarua. aspri mah aing mah. Pangulikeun Titah Marika iya ini soal periksa soal Ulangannya bener aja guru mah, anak guru mah. aspri urang teh. Titah meuli minyak tanah. Mending dititah pangbalikeun naon ya. Naon? Yang mah dititah nganjuk. Ente pernah secan pernah. Lain debt collector naon atuh. Broker. Pang nyokotkeun Samsu heula setengah cenah. Kete aing nu dicarekan ke tukang warungna nih. Anu kamari ge sama tante Acang cenah ada duka saur bapak. Ada pengalaman. Banget. Alasannya duka saur bapak. Ah. Jeung bari teh bari nyokot ciki 5 urangnya. Mata ditanyakeun teh. Nu kocak mah baheula. Dititah meuli deungeuna, meuli sayur tahu. Keur eueuh duit deui, baheula teh sabaraha nya? 500 apa geus 5.000 nya? Duitnya tinggal sakitu-kituna deui nu urang teh. Pang meulikeun sayur tahu, meuli sayur tahu, meuli balik pas balik urang ningali barudak tuh. Keur muter-muteran we di handeupeun tangka. Aya urang milu muter-muteran jeung sayur tahu, ceprat teh bucat sayur tahuna anjing balik dicarekan. Yo deui jangdar. Udah dicengdar. Aduh, kawinna wina teh. Pengalaman gawe katanya. Eta gawe teh kudu bener. Pengalaman gawe eta. Aspri teu balik teh jiga kieu si Doni tah aspri teu balik teh. Sering eta mah. Budak anu kabucatkeun anjing bajuna bodas beunang sayur tahu koneng kabeh. Dinaonkeun juga bucat gitu. Jadi kan orang muter si leungeun urang muter teu karasa muter sayur tahu dina leungeun dina keresek. Muter tarik teuing becrat. Aing sieun balik ka imah. Henteu ieu. Henteu balik deui nyandak sayur tahu gitu. Sametan ke kamari teu acan. Deui poho. Duka dipiwarang ku ibu. Jika nama dititah meuli deui tapi teuing duitna ti mana poho. Ya, jadi aspri teh berat. Aspri teh. Eta berat. Salah wae urang mah. Katuncar, laja, jahe, bawang putih, bawang merah, pahili wae. Lamun teu urang teh dititah meuli naon der lila balik na teh ulin heula. Balik na teh magrib nya carekan lang balik teh. Terus berangkat teh imah teh ngapalkeun jahe, garam pas nepi warungna poho. Beli apa ya? Aduh lupa. Balik lagi aja. Baheula mah bari bawa jerigen minyak tanah. Bari ditajong-tajong ku tuur Bari teh. tajong ke dengkul. Masih bawa mah dihiseup pun. Datang ka ditu nge-fly anjing. Disuseup beak nepi mah beak garing deui. Mana minyak teh? Keisep semua mah. Pas tirap keluar seudeu, tah itu. Mulut bau bensin anjing. Jeung atuh cenah boro gerak kiih lah cenah dipake we kiihna jang minyak tanah.
minyak tanah. Akhirnya beli mie di mana ya minyak tanah? Geus Ya, eueuh. kayaknya udah jual. Nya baheula mah beulina dina Jadi drum nya. gini, Mun ieu teh Mese. dina misal Kayaknya di di mana? di Eh, wadah kayaknya di di warung blognya teh dina drum. Eueuh meureun. Aya kita di Aya, mana? aya. Kenaon? Beberapa bubur nu orang langganan ternyata make minyak tanah palingan juga rasana teh rada beda. Rasa minyak. Ya tegas teuing gitu. Emangnya bedana Masih minyak. aya rasa-rasa minyak tanah teh gini kan sih tuh. Di Ya, kaduruk. karena esenya sih eta teh jarang. Eta mah pedah meureun buburna diaduk make leungeun teh jiga perindapan. Sasiku teh nya. Nepi ka siku. Si Mang teh da aing mah kuat cenah tah. Bisa ngaduk bubur make leungeun. Ini bener pagawean teh nya tiba heula ge boga pengalaman. Tapi lamun cok batur mah geuning. Kan marane mah gurunya. Guru tuh paling romantis deh. Si Dias guru, si Doni mantan guru. Orang guru. Kita bikin romantis, mainin alat. saling jilat alat. Ya. Kadinya. Beneran coy. Entah orang masih guru orang. Mana jadi di HSF, LK non Aya di Hochschule. aya di sekolah bahasa gitulah. Lain di OS. Oh, Tahu umur maksimal umur sabar di dinya gue. Don. Oh, Kan teh ade. Di dia mah jarang sih maksudnya ya nu Ausbildung misalnya loba nu geus pensiun gitu misalnya hampir pensiun gitu. Ausbildung deui gitu pendidikan vokasi deui hayang ganti Kan gawean. bisa deh. Di urang mah eueuh nu kitu teh papentok ku umur di Indonesia mah. Itu bisa ganti Iya, gawean. karena di urang mah loba jelemana meureun ya. Di dieu mah kan kurang. Ya. Matakna loba nyokot di baturnya. Jika ayeuna we urang kemarin ningali gawean teh aya anu mun bisi marana erek jadi masinis S-Bahn kereta. Hayang dai. Bisa kue Range Tiger asal persyaratan memenuhi mah. Nah, untuk kudu ieu teh aing Pindah haluan gawe. nyupir. Jadi sistem Ausbildung ayeuna mah henteu saketat baheula, tidak seketat celana aing baheula. Tidak seketat dulu teh dalam artian nggak semua pekerjaan teh butuh Ausbildung anu linear gitu. Jika ayeuna anu masinis jadi maneh engke teh mun katarima ngan umsulung teh nya sekolah deui lah dalam tanda kutipnya. Sekolah deui teh dalam tanda kutip ngan 12 bulan. Terus langsung gawe. Tapi eta pasti teu loba teu dipikaresep sih. Ya. Kan masinis gitu sih Mas. Eta mah tuh mantan baturan si Yoga. Nah. Non. Masih gitu. Sensor eta majik. Sensor. Nah, waturan mana oke meureun. Loba CS-an. Tapi kan deket aja yang mana. Kan curhatnya ke Anda. Aduh, bener. Tah benernya euy. Jadi Tapi ingat teh mun pindah gawean kitu makona mah sa maksimal umurnya 60 tahun gitu eta kumaha? Ya, udah ditulis batas umur dah di setiap masa di setiap lowongan pekerjaan teh nggak ada tulis umur maksimal segitu. Tahu jika diurang gitu. Bener gawe naon ge mangga wae gitu. Selama kuat keneh mah dan memenuhi syarat. Alah aing pindah kitu ka Jerman nih. Sok atuh geus Ausbildung atuh. Arek tapi mikir-mikir teh kondisina ge masih perang kieu hari riwang. Ka agen we ya. Nah urus sorangan. Itu mikir. Mau urus sorangan we lah. Bisa atuh. Maksudnya urus sorangan aya si Doni eta tulung. Tadi ya we ya mun ieu mah mun ya asal yakin we urang mah asal da urang ge maksudnya ya urang ngajarkeun teu can full urang meunang gawe teh karek
setengah, masa Teilzeit cuman Paruh 2 waktu hari. gitu. Iya paruh waktu, cuman 2 kali seminggu. Ya tapi lumayan lah 2 kali seminggu itu orang ya 800 sampai 1000 lah. Hmm. Orang dibayar per 1 jam pelajaran 45 menit teh 27 euro. Lumayan ya. Kali sabaraha Lumayan. jam berarti. Kali yamun ayeuna berarti opat seminggu teh 8 kali 8. Oh, lumayan ya. 45 kali 8 terus kali 4 minggu. Lumayan sih. Jajan. Tah gitu. Dan orang ngajarkan penting unggul terusnya. Barangna orang rek neangan gawe deui. Jadi anu full gitu. Jadi nu eta tetep kurang moal dilupaskeun Oh, jadi jadi mini job. eta. Jadi Jerman Kan lumayan. anu Deutsche Institut atau naon? Aya Atau mini job gitu ya, mini di- job. Aya mini Deutsche job gitu. Institut? Ente loba jadi mun di dieu mah mun anu ngajar biasana basicna teh honorer gitu. Jadi nanti dibayar per jam Ya gawe. maksudnya Deutsche Jadi- Institut gitu, Deutsche Sprachschule. Nya aya Sprachschule aja Naon lah, teh satu Sprachschule teh? deket Ya maksudnya mana? sekolah bahasa. Nya orang di sekolah bahasa deket Bahnhof. Atau mini job malah leutik dan ruanganana mari ini. Nya bener itu. Nu asup lagi eta Lego, lalu. Lego. Nu asup lagi barareke da. Muridna. Mini job teh Lego. Kayaknya mini job teh ngabangun orang tanya nya Lego. Bener. Atau di orang guys ya aya wae nu. Naon mini job mah cak we mini. Tadi gawean oge. Kayaknya nah pagawean teh kumaha teh. Jabanding anak cenah mah nya kuliah teh mahal, geus mah mahal, kudu balap-balapan da waktu teh. Ya karena kan otoritas naon sih teh ngaranna otoritas nah dibere penuh ka lolobana ka kampusnya ayeuna mah. Ya, Ya jadi kampus mahal. Nah. edan pisan mere hargana. Aduh. Nah, teh sakola teh. Cenah teh sakola teh kudu mahal, cenah mah alus cenah. Tapi mayar bingung. Kolotna geus digawe, na giliran budakna hese gawe geus kuliah teh. Nya. Kumaha? Mata eta kudu dilobak. Geus pindah. Mata kudu kencang pesan untuk Gen Z ya. Perbanyaklah pengalaman kerja seperti kita tadi ya, jadi shopkeepernya SD-nya. SD jadi shopkeeper, magang di mana magang di tadi? warung Nini. Magang di toko kelontong Nini. Tuliskeun we teu. Tulis we. Jadi gitu para Gen Z perbanyak pengalaman kerja, jangan dititah ka warung meuli surawung jadi broken home. Justru Tapi, tulis jadi kurir. Tapi di dia gitu sih fenomena eta ternyata terjadi oge Teh. anxiety nu kararitu teh. Tapi Jadi aya di baturan pamajikan orang gitu. Jadi manehna teh efes shot nya jadi kerja relawan gitu. Jadi poe Senin asup. Poe Salasa teh geus bilang, "Aduh urang jigana ieu teu ngeunah awak." Isukan urang ieu non panik attack cenah non serangan panic attack. Panic attack cenah. Urang kecemasan yang berlebihan tah ti rebo nepi ka jumaahna teh teu asup. Karena urang teu asupnya urang anxiety cenah. Karena urang ngimpi bapak urang maot cenah. Boga eta baru penyakit eta mah GERD teh geuningan kitu mah dari GERD biasanya greget. Ayeuna ge greget. bikin Sugan urang teh di urang ngungkul ternyata di dia gitu memang Gen Z teh memang begitu. Self diagnose gitu jadi nata sebenarnya. Iya bener ya. Jadi jika namun baheula mah kan urang mah nya baheula jika marana tadi ngabahas meureun magang di warung Nini urang ge baheula dititah misalnya nyokot kasreng ka mana gitu Cidamar isuk-isuk. Jika namun budak ayeuna meureun buru atuh pang nyokotkeun eta kasreng di ditu. Aduh mamah aku teh anxiety, aku teh introvert.
Jeung deui heuh mah. Karena meureun Aku ini, kerusumnya, oh. kerusum Zodiak karena geus zodiak apa? aku Taurus. Nya. Anjir, Eta masih laku gitu. nggak cocok gitu. Masih. Masih laku. Beki Beki laku. laku anjir. Kilaku. Beki laku anjir. Man. Serius coba zodiak orang Aries. Aries. Ramalan zodiak Aries. Lain gitu aja lain. Lain gitu, Hari Aries. ini lain. Sifat-sifat. Lain gitu Lain Oh, gitu. misalnya Lain mana gitu, Bang. misalnya mana keras kepala, maaf ya, kan gue Virgo atau naon jadi gitu. gitu nama jadi orang tuh jadi ngikutin eta we ngikutin si Zodiak. zodiakna. Makanya mana kudu ngerti clear catch pisan si zodiak mana teh naon, karakterna kumaha. Eta teh kuduna nyambung nu percaya mah. Heeh. Ya, udah sapal urang mah baheula kan apalna zodiak urang mah iya anjing sensei iya. Debu-debu intan. Debu-debu intan. Oh, iya. Love cenah. Single. Perhatikan lagi penampilan. lain gitu. Lain Eta mah gitu, anjing, eta mah majalah planet aneka remaja tuh, eta mah anjing, aduh. lagu Mulai teh Phil belajar Collins mengenali style yang cocok untukmu. lain gitu. Coba Berarti sih ayeuna mah Lain lamun gitu. zaman ayeuna mun gawe teh dicantumkan ya zodiak Aries, bisa ada Taurus. sifat zodiak. Mana baca heula kor Aries teh naon. Jadi MBTI teh geus teu perlu nya. nu mendalam. lain No. ciri-ciri umum misalnya Cancer teh naon wae Ya, ciri-ciri maksudnya lamun keur umumna. gawe jadi kan biasanya batur teh sok mencantumkan hasil MBTI atau hasil psikologina gitu nya. Heeh, Ayeuna mah ditulis teh zodiakna gitu. Tuh kan dia ya. Leo jadi lebih berani ya waduh kan Abang kena macan. lebih berani aja. Ya mun ramalan kitu mah aing percaya, lamun alus, lamun teu mah teu percaya. Mah itu tanya non ari giliran ieu non aku tuh agnostik ateis dan ai zodiak percaya. Eta kejadian oge sih jika nama merusa jeung ieu ning Indi ya. Non Maksudnya baheula mah urang kan tidak apa kategorina gitu. Terus tidak mengkategorisir style orang misalnya. Oh mana naon eta? Ayeuna mah kan barudak ayeuna mah apa kategorina ieu misalnya urang teresep gaul introvert padahal kan tidak sesederhana itu anjir. Nya kudu aya beberapa tahapan diperiksa. Terus Atau jika indie gitu make tote bag, make jaket jeans belel, make sepatu Vans atau naon gitu. Enggak dicap wah indie gitu padahal kan ya belum tentu. Udah indie mah lain style no? Style fashion gitu tapi salah pemahaman ogis sih orang. Tai gitu Jadi ya jika ayeuna nu hardcore kan di scene hardcore nih ya nu barudak nu naon eta teh mospit nya. kan nya mereka anggap teh meureun nya eta patenggel-tenggel gitu. Ya, tapi kan lebih di urang. Cik urang Tapi tidak menikmati sih gitu. kan beda jeung maneh baheula mah gitu mah tahu gitu menikmati. Sebenarnya mah tiba lagi gitu. Cuman tapi tiba lagi di zaman orang kuliah ge ningali DVD luar ya emang gitu sih si violence dance teh anu juga gitu juga negara lu tapi mun kadinakeun ya jadi naonnya kadang dipakainya mancing karena cicing dedeukeut terus kan ngambek tuh mun baper nah kan jadi gitu Oh, tapi kan ieu mah jika nurek non orang ningali beberapa jika nu anjing nonjok nanti ngarah gitu ka hiji jelema. Nya Tapi musik mana musik underground ya di Indonesia mah ya. Dangdut. Ya dangdut mah geus tiba lagi gitu we. Ente bener musiknya underground tapi di dangdut pop-rockeun. Gilga scream Tah, kuat Gilga anjing Scream. kita Gilga scream. Ya musiknya naon kalau ke violence dance gitu. Dangdut di scream kena sagara retek Kumaha sih teh? Wetana urang teu apal, urang ngan apal Gilga Scream. orang pernah beberapa nempok gitulah video. manehna scream gitu ada Emang budak
eta Nah, hardcore inget. atau Teuing lain band lain hardcore teman. Naon atuh da kesukaan ibu-ibu cenah mah. Ari pemain musik ya, itu kayak gue pegawaian ya, halusnya. Ini halus pemain musik kayak pegawaian teh. Nya atuh. Gilga Sahid dah sah itu teh. Teuing teh. Ieu mah heueuh lah gana. Naon atuh? loba ya pemusik di TikTok Loba nama anu ngamen-ngamen non ngamen make TikTok teh geuning. nu ngamen joget dan nu ngamen nyanyi niat pakai alat pernah ningali anjir loba kieu. Orang lamun Tapi orang gak Eta orang teh bisa tuh live TikTok ngajar bahasa Jerman. bisa. bisa itu Bisa. era Teu naon sok we. Daerah. Teu naon bae we. orang mah jika kamari orang ningali iklan di mananya di Instagram gitu iklan dari A1 sampai C1 tapi ngomongnya teh ich mochte Ya, aing eta kan suka berarti itu yang membedakan teh manehna pede gitu. Ya selama Itu itu jadi sering duit sih. sih. Selama jadi duit ya kan udah cek maneh mah kawan nyahoan tuh don. Cek batur mah misalnya nu can ieu. Anjing, hade gitu. entah orang mah masa nggak mengkritik etananya tapi orang mah wani gitu jelema Halus teh berarti. orang mah teu wani gitu orang mah nyieun nu karar itu teh teu wani tentang ke Jerman teh da urang ngerasa bahasa Jerman urangnya sakitu-kitu na we gitu. Ya halus gitu berarti Tapi wani. urang bieu ngagoreng kentang heula. Asih. Oke. Atau angger we nya nanggungnya rek digoreng sakumaha ge nya. Kentang terus kan. Lapar ya nama mau dahar deui tadi dahar urang Rek kumaha terakhir ge. Geus dahar naon emang. jam 5 soalnya tapi ternyata lapar deui. Biasana ge Purwakarta langsung nyate. Kan geus henteu aya nama. Bagoy cus nagas, bagoy gas. Kan di Bogor langsung Ke mana? ke Purwakarta nyate. Ayo. Jemput. Anjing jemput ke Bogor. Banget anjing nggak gampang kan. Di Bandung ke Jakarta ke Ke Bogor. Purwakarta. Di Bogor ke Purwakarta kayak nganterkeun deui ke Bogor. Ya udah make Tesla teh yang auto drive aja. Geus gaweanna direbut ku AI ayeuna mah. Wah, euy pagawean teh nya Urang can teh. karek karasa ayeuna. Bersaing teh jeung. Kumaha Iya. karasana? Nya. Komo jiga ieu nya aya device anu khusus jiga Rabbit R1 Kumaha Rabbit R1 teh? jadi jika personal asisten kita gaweana teh jadi mun HP mah loba aplikasi. Namun si Rabbit R1 ieu mah memang khusus yang asisten misalnya halo misalnya terjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa terjemahkan apa yang saya ucapkan ke bahasa Yunani lah misalnya. Ya. Langsung anjir gancang dan cenderung halus ya si terjemahan Tapi teh. eta nu membedakan naon yur misalna nu jeung jelema make AI Ya. Urang kan selain lebih cepat ya misalnya gitu. ayeuna loba mariksaan oge terkadang aya kata anu kebalik-kebalik. Kadang jadi aneh gitu katanya. Masih ada sih kayak gitu tapi overall Tapi masih katanya ya. Masih katanya itu aneh. Cenah eta mah tuh. Oh, gitu. Terus kumaha? Kang udah bagus. Orang kan ayeuna lobana jadi ieu ngedit hasil gawean mesin. Oh, nama gitu. Tapi Anjir, eta benernya berarti diperbudak menurun Mali atuh. lah kurang ge. Nu tadina meureun ka maneh teh ada dua yang dikerjakan misalnya seharga contohnya 1 juta ya. Terus mana jadi ngerjakeun hiji jadi kan 500 gitu. Jadi gitu tuh mah henteu. Teu jadi ngegoena angger ka juta tapi hargana jadi 500. Aduh, paingannya. mulai Katakan. terancamnya. Kabeh produk digital mah bakal beak ku AI nepikeun ka programming Tah, mah. kamari ge si programmer gaya Devin AI-nya anu kabeh teh bisa
nyeun aplikasi teh beneran make komen we tah mah komen prompt, make komen make perintah gitu. Keluar cenah tapi teuing cenah mah bohong si Devin teh aya nu ngetes gitu programmer teh oh ieu mah bohong cenah tapi teuing sih. Bakalnya nu ngomongnya 5 tahun 10 tahun dari kaharep Atuh gawe naon ya. nu nyanyi geus kayaknya Nya. terjemahan Nya, bener. geus Musik oge nya, maksud produser musik lah ya. Itu teh 2D geus udah pernah diprediksi khususnya di dunia terjemahan ya sama orang SAP Hmm. pas orang 2015 di Shanghai. Dari maneh na teh Eta teh terus ngomongna 2020 pegawaian translator geus eueuh karek terus karasa ayeuna. Punya. Di Shanghai teh ngomongna gitu. Ya, 2020 geus eueuh gitu. Kiraan manehna meleset 2 tahun doang. Sugan teh di Shanghai bahasa Cina, Sunda oge teh. Goblok. jago otak orang aneh. Oh emang meureun baheulana keur leutikna di Bandung. Panggil Sing horeng. Sugan teh di ieu Ciburial eta lain. Heueuh nya. Arifek teh orang Sunda tunggu suatu kudu ka Shanghai-nya. Shanghai jauh-jauh ke Shanghai. dagang Tapi kan Simpang Dago. Shanghai. Oh Shanghai. eta. Kacang Shanghai teh. Mana lagi translate-nya jadi Di pindah negara ke Shanghai geuning aduh. Aduh. terus panik kamari panggilnya cek aing ge nya 2020 cenah. Aduh. Heeh lah, nu penting euy urang teh lah. Heeh lah. Sing gawe sing sarehatnya naon pun Enggak, pagaweanana lah. Gawe teu happy ge keur naon eta. Asik. Bener ya sih. Anjir Ya, bener bener. sih eta sih. Ayeuna mah nya mun baheula mah bisa lah Nen betul. ya mengejar cuan ayeuna mah Aya nu happy gawe sih bener. unggal poe Nih, tapi nah. ngadu mall wae di kantor. Aing ngerti. Ah, iya. Mata teh ge nomor hiji happy heula. Heeh. Sok atuh urang gararawe deui. Aduh. Nya sok atuh. Sing happy-nya gaweana nya. Sok atuh wilujeng di garawe sadananya. Salam. Yo, waalaikumsalam. Dah, ayo.